awak ibu tina opat taneuh cai angin seuneu dunya ge tina opat kidul kaler kulon wetan maka cek urang Garut pan kidul kaler kulon wetan jelema nu bakal salamet nu cicing dina papatah papat opat patah pateuh naon maksudna ulah pateuh kalakuan nalika cicing di opat penjuru di kidul kudu jiga urang kidul di kaler kudu jiga urang kaler di wetan kudu jiga urang wetan maka balik teh pada mahanan dipikanya ku kidul kaler kulon jeung wetan lamun cicing lain dina papatah pateuh kalakuan di kidul pi omongeun di kaler papaseaan di wetan gelut wae da balik tinggal nyawana nya hebat orang Sunda eta bahasana papatah papat opat patah pateuh ulah pateuh kalakuan nyalika cicing di opat penjuru nu ngaran ilmu ibu taneuh cai angin seuneu tina taneuh pe guguru tina taneuh diidak dileyap digeleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan genep bulan halodo nolol hujan sapoe juput hejo deui lauk nyampak deui tutut aya deui belut oge hirup deui jadi manusia tina taneuh mah wayahna kudu bisa micen panyakit dendaman da taneuh mah ngajarkeun tong boga panyakit dendam bener diidak dileyap digeleuhan dikeueuhan dirujitan teu burung we itu geuning juput hejo deui tamatak lamun aya jalma anu panyakitna dendaman ka batur bisa jadi si eta mah taneuh sengketa komo nu haseum beungeut mah meureun taneuh kuburan manusia teh aya waktuna masing-masing Pak kadang-kadang urang ge bareto nyieun salah saeneng-eneng papagahan ku batur ngadon di teungeulan nu papatahanana pan ayeuna mah geus kolot jadi bener sorangan eueuh nu mapatahan malahan manehanana pisan nu mabatan ka batur kade jang keur ngorah teh kudu hade karasa ku mang baheula bawong teh tu geuning bisa bener teh lalakuan masalah heula mata kuring oge keuna kalem tenang we kayak geus daekeun mah dipake